إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mananya bagian mana? Kolanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kola ngadauh atanapi ngandika saha sayyiduna gusti urang sadayana. Ieu teh kola bimakna yaqulu. Awalna mapan tos ngandika, tos ngadawuh. Ya. Ngan dina palihan ieu mah maknana yaqulu, bakal ngandika, bakal ngadawuh. Naon sababna? Pan teu acan ngandika naon ge. Ayeuna dina pas pada saat ayeuna ieu. Ta etana kola bimakna yaqulu. Salasna pan tos ngadawuh ieu teh. Karena tos jelas aya kitabna berarti tos ngadawuh. Tadina palihan ayeuna kolana di dieu berarti bimakna yaqulu. Naon hartosna berarti bakal ngadawuh. Tah eta kitu. Qala bimana yaqulu wasaidu man sada qaumahu. Ari ngaran sayyid eta ieu tarifna sayyid. Kudu dapalkeun nya. Loba apalkeun nya jangan ngomongna. Man sada saha jalma anu mimpin kaumahu ka kaum naman. Jadi anu disebut sayyid teh pamimpin. Eta berarti sayyid namina. Min babin tas nasoro yansuru bahwa sayyidun. Jadi eta tina wajan yansoro ya nasoro yansuru nasron bahwa nasirun tak eta. Bahwa sayyidun. Tah eta simpanya eta. Jadi sayyidun ya. Wa maulana tegasna gusti urang sadaya. Ae sayyiduna tegasna gusti urang sadaya. Syaikhu tegasna syekh guru. Syekh teh guru. Asyaikhu man jawajal arba'ina. Ari ngaran syekh teh tah ieu mana syekh? Naon nyaeta anu tos ngaliwat eta man arba'ina 40 tahun. Jadi anu disebut syekh eta teh jalmi anu tos ngaliwat umur 40 tahun. Eta anu umur nama kan aya deui ieu keteranganana. Au manala rutbatal padli. Au manala atawa jalma anu hasil man rutbatal padli kana martabat kapunjulan walau sobian sok sanajan budak keneh. Ta berarti makna syekh teh dua. Mana hiji man jawaja arba'ina sanatan. Hiji ta jalmi anu ngaliwatan umurna 40 tahun. Ta tarif hiji. Tarif nu kadua jalmi anu gaduh martabat luhur. Sanajan budak keneh. Sanajan budak leutik tapi gede pangabisana. Eta syaihuna disebutna. Sanajan ngora keneh eta teh tos ma'rifat berarti punjul eta teh si jalma pantes disebut syaihuna. Tos wusul misalkan tos hatena tiasa tajali afal tajali asma sifat tajali nur dan ta eta teh syaihuna disebutna.
Mana cina contona ka ulama-ulama mutaqaddimin sapertos Imam Malik. Imam Malik mulai janten syekhna dina umur baraha? Umur 18 tahun. Berarti tua ka teu wae nungguan 40 tahun ya. Oh, Imam Malik. Terus Imam Syafi'i umurna kumaha? Mulai 15 tahun. Janten syekhuna. Jadi sanajan budak leutik keneh tapi tos makrifat ka Gusti Allah. Hate tiasa tajalli ka Gusti Allah eta syekhuna disebutna sok sanajan budak keneh. Jadi dua maknanya syekhuna teh. Hiji anu ngaliwatan 40 tahun umurna. Tapi eta punjul eta ge nya. Punjul. Ayo ngaranjan najan 40 tahun eta punjul mah. Maksudna punjul dina tajalli ye. Dina ma'rifat, dina kamarifatanana. Atuh teu ma'rifat mah teu 40. Lewat 40 ge teu punjul-punjul. Nya. Anu kadua sok sanajan budak keneh tapi tos aya kapunjulan kamarifatanana berarti eta syekh. Eta tadi sebatna. Masyayikhil Islam, guru na pirang-pirang guru na Islam. Berarti guru di atas guru. Ya, guru di atas guru. Wal muslimina jeung anu Islam kabeh. Jadi guruna para umat Islam. Para umat Islam. Al muslimu ari muslim. Muslim teh naon? Jalma Islam. Tah ieu ta'rif muslim ye. Eta man jalma atoa anu turut man bima kana perkara jaa anu ngadatangkeun bihi kana itu ma saha an nabi kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wal islamu jeung ari Islam eta haluhu tingkahna muslim. Jadi jalmi anu Islam mah nyaeta anu turut kana perkara anu didatangkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jalmi Islam mah disebat jalmi Islam berarti eta jalmi mutabaah ka Kangjeng Nabi. Lamun eta si jalmi teu mutabaah, teu nuturkeun naon-naon anu tos diucapkeun atanapi dijelaskeun ku Kangjeng Nabi anu aya dina Al-Qur'an jeung hadisna, terus teu nuturkeun berarti lain Islam. Ceuk dina kitab tauhid mah. Anu cenah ieu umum pan umum, atuh aya umum pan ieu mah kitab tauhid. Pandanganananya tah eta kakarak cenah disebut muslim lamun ngabogaan tingkah Islam. Jadi lamun misalkan orang Islam nuturkeun pada melan Kangjeng Nabi atanapi mutabah teh eta naon muslim disebutna. Tah upami tos muslim berarti eta tos Islam berarti eta teh disebutna muslim. Ya. Jainul millati anu jadi kagindinganana agama wadini tegesna agama wa syariati tegesna syariat eta muradib teh berarti sarua pil makna dina maknana. Jadi millah teh agama, din oge agama, syariah oge agama. Kitunya. Jadi ngaranna teh milah, din, syariah eta teh agama. Jadi maknana sami. Pamin anha mutaun. Maka sanyana itu milah teh eta mutaun dituturkeun bahwa ari muto adinu agama. Jadi pami ditilik-tilik disidik-sidik ya. Tina segi undang-undang nu ditaatan atanapi anu dituturkeun ku makhluk anu taklif. Makhluk anu tos kataklif ku hukum syara ta eta disebut din. Ya.
disebut agama itunya. Wa min annaha jeung sanyanyana itu syariat teh eta mujtamaun anu dikumpulkeun. Jadi undang-undang Allah teh disebutna syariat. Peraturan Allah teh eta teh syariat anu kumpul dina agama. Fahiyya tamangka itu syariat eta al-millatu millah. Matak aya din aya millah. Ieu perbedaan din sareng millah ya. Anu disebut din mah berarti ditingali dina segi kataatanana eta undang-undang. Jadi ditaatan undang-undang Allah teh, dilaksanakeun parentah Allah teh, dijauhkeun larangan-larangan Allah teh, eta din agama. Anu disebut milah kumaha? Ari milah mah berarti ditingali dina segi kumpulna undang-undang Allah dina Islam. Pikirnya bolak-balik. bolak-balik. Jadi ari din mah eta teh kataatanana diturutna undang-undang eta din. Ai milah mah berarti kumpulanna undang-undang Allah eta teh milah disebutna. Wa mari perkara syara'a anu tos ngalakukeun saha Allahu Gusti Allah li ibadihi ka abdina minad dini tina agama. Fahiya mangka ari itu ma asyari'atu syariat anu dijalankeun ku manusa teh eta undang-undang Allah. Jadi ngaran syariat teh dijalankeunna undang-undang Allah gitu. Jadi lamun dijalankeun undang-undang Allah syariat teh disebutna. Peraturan Allah, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah dijalankeun syariat. Atu jalmina eta Islam. Kitunya. Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, tegasna Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, Asy-Syafi'i anu bangsa madhab Imam Syafi'i. Jadi anu dimaksud mualif kitab teh Abu Yahya Zaka Ansori anu kahijinya. Anu kahiji. Anu kadua mati berarti cucuna eta. Abu Yahya Zakaria Ansori anu kadua. Eta gaduh murid anu kadua mah gaduh murid berarti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari anu pertama mah Syekh Zakaria Al-Ansori mah gaduh murid Bukhari, terus Syekh Bukhari, terus di Syekh Syahroni anu ngagaduhan kitab naonnya. Pokoknya mah dina bidang-bidang kitab-kitab tasawuf dina reng-rengan ulama-ulama di mutaqaddimin. Tanu dimaksud Abu Yahya Zakaria Al-Ansori teh Zakaria Al-Ansori anu pertama eta mualif kitab Fathur Rahman. Kitunya. Asy-Syafi'i anu bangsa madhab Imam Syafi'i itu. Anu sehebatna pangkat Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, itu Abu Yahya Zakaria Al-Ansori teh salami 7 tahun pangkatna wali kutub. Ai wali kutub mah berarti sajaman hiji. Aya deui kitu sajaman hiji. Sehebatna Syekh Zakaria Al-Ansori madhabna Imam Syafi'i. Berarti ngajurusnya jeung urang matakan kedah ditangtoskeun urang salaresna mah fikih madhab naon urang ya gitu. Fikih berarti madhab Syafi'i ya. Berarti tauhid madhab Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi. Tauhid hos madhab mana ya urang? Atuh aya berarti Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Hasan Ali Sajili, Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Naon sih sababna ieu teh kedah puguh sanad mungkin urang teh ngariung di padang mahsyar. Mungkin teh ieu sapertos kieu teh. Janten mungkin di ditu berarti tanggung jawabna saha matakan
Matakan zaman enak kan gampilnya, gampil milarian ilmu enatnya. Dina naon coba, dina YouTube. Da ayeuna mah zaman ayeuna teu kudu ajaz tukum. Teu kudu qabil tuh. Cuma ayeuna mah. Matakan keberkahan ilmu hese. Komo ilmu nanya cak mah tuh. Sedeng lah upami anu izin heula mah kitu tah. Sedeng. Matakan kan dina talim kan sebatkan kiat-kiat suksesna untuk mencari ilmu ya ada guru ada murid ada guru. Takin di Jamil Mugding kan dijelaskan oge syarat-syarat guru terus di syarat-syarat murid sodik da guru mursyid kan kedah aya murid sodik mungkin teh aya syarat-syaratnya upami hoyong suksesnya ta memang kedah ditaatinya gitu, kedah ditaati peraturan-peraturannya. Karena memang kita di padang mahsyar kempal. Karena kan tergantung ririungan matakan. Matakan tergantung ririungan. Matakan ririungan atukan kin ge atuh ngariung. Di padang mahsyar. Ya, berarti kan kedah menentukan madhab teh. Ya orang pan imam fikih Imam Syafi'i, gitu ya. Tauhid am berarti Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, ya. Eta. Terus tauhid hos urang nu jadi aji ya kitab ya. Atau Imam Syekh Buya Jakali Al-Ansori, terus Ibnu Athaillah, terus Syekh Hasan Ali As-Sajili gitu. Nah, gitunya. Ieu pangkatna Syekh Buya Jakali Al-Ansori teh 7 tahun. Pangkatna wali kutub. Ya sebenarnya tiasa naon mancala putra mancala putri nyamatakan nganisbatkeun ka wali mah ulah tos pupus. Dan memang masih kena di paparinan katugasan, masih di paparinan matakan abdi nganisbatkeun abdi ngarobitoh ka para aulia, para ruhani anu taswarusu ka Gusti Allah. Matakan kedah sanad keilmuan kedah aya gitu. Mana cenah Imam Syafi'i teh berarti kan imam mujtahid mutlak. Ya. Imam Syafi'i mah berarti kapungkur sauna teh umur 10 tahun teh katalar sadayana hadis sahih anu di agem ku Imam Maliki. Jadi Imam Maliki teh guruna eta teh. Sadayana hadis-hadis anu sahih di Imam Maliki yuswa 10 tahun ku Imam Syafi'i mah dihafal. Luar biasa. Sok padahal mah Imam Syafi'i teh 7 tahun teh anjeunna tos yatim. Pira ge indungna teh jualan daun. Coba arek matakan teu aya alasan urang teh sabenerna mah. Sibuk misalkan kuneangan duit orang tuh bisa ngaji sebenarnya tuh aya alasan lamun ninggal Imam Syafi'i kumalarat-mararatna Imam Syafi'i. Tah teh Syekh Buya Jakali Al-Ansori teh 17 tahun kantos janten raja di negeri Rum. Negeri Rum berarti Romania. Terus di Ngalanglang Buana seperti di Indonesia kantos nikah sareng putrina Raja Mataram, berarti kantos janten Sultan Mataram, kantos di negeri Rum janten Sultan Mataram, terus janten Raden Jayakarta, janten atuh saha Syekh Sarpidayatullah teh kitu. Jadi memang ya ruhanina luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan ya orang diangken jadi jantan murid-muridnya. Ya matakan orang tabaruk ya ningal Jamil Mugni. Tasauna teh memang upami pun guru di mana-mana wadahna bagus orang teh. Wadahna bersih, hati orang bening disebut barikoh teh ya. Tah eta biasa nama sauna teh sok mantuan gitu. Mantuannya leser gitu, mantuannya leser. Mudah-mudahannya
bahwa mangka hari itu Syekh Abu Yahya Jakaria Ansori eta min ulama'il mutaqaddimin. Tah maksudna teh ieu matakan dimaksud teh ulama mutaqaddimin. Berarti menjurus kana Syekh Abu Yahya Jakaria Ansori anu pertama. Direng-rengan ulama mutaqaddimin, airi reng-rengan ulama mutaqaddimin mah berarti 700 tahun sabada Kangjeng Rasul. Berarti lewat tina 700 tahun berarti sanes ulama mutaqaddimin, berarti ulama mutaakhirin gitunya. Li'annahu kana sanyana itu Abu Yahya Jakaria Al-Ansori eta tupia dimawatkeun diwafatkeun itu Abu Yahya Jakaria Al-Ansori sanata sab'imiatin hijriyatan mana dina tahun 700 Hijriah. Wal mutaakhirina jeung kabuktian ulama mutaakhirin mah eta ba'daha dina sabadana itu sana ya. Jadi lamun 700 ka dieu setelah Kangjeng Nabi teh aya 700 ka dieu eta mah sanes ulama mutaqaddimin, berarti ulama mutaakhirin. 700 ka ditu berarti eta ulama mutaqaddimin. Pasaha mugia ngajembarkeun wasa'a tegasna muga-muga ngalegakeun saha Allahu taala Gusti Allah taala lahu kaitu Syekh Abu Yahya Jakaria Ansori arwahahu tegasna kana rohna itu Abu Yahya Jakaria Ansori bisawabi kalawan ganjaran al jazili anu agung wal fadlu jeung kapunjulan wal in'amul jasimu jeung kabarokahan anu agung fi qabrihi di lebet kuburna itu Abu Yahya Jakaria Ansori ai fi alamil barzah tegasna di alam barzah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tah nu sok disebut alam kubur teh ya alam kubur. Jadi sebenarnya mah alam kubur, alam barzah eta teh kan sok nanti kadang-kadang karena orang teu paham saya nanti mau sebut alam kubur gitu. Sing orem alam barzah lamun dina ilmu tauhid mah alam hahalang. Naon sababna alam hahalang? Di dunia mah geus mangkat tapi can nepi ka mahsyar. Alam barzah teh alam pangberokan. Jadi alam pangberokan teh, tapi di alam pangberokan tetap aya siksaan. Aya nikmat aya siksaan. Lamun di alam dunia lir ibarat kapolsek. Satu acan lengkap BAP masuk kana pengadilan. Jadi lamun misalkan di polsek aya oge pananu siksa-siksa gitu. Berarti di alam barzah man robuka teu bisa ngajawab atunya nya eta. Pan beja pan di baturan ge naudzubillah di baturanku orai sujaul akram naudzubillah min matakan penting nama ripat dalam dunia teh kitu. Tah alam barzah teh disebutna alam halang. Artina di alam dunia matos mangkat tapi tak acan nepi ka padang mahsyar. Wa fil akhirati jeung di akhirat bidukhuli jannatil firdaus kalawan lebet ka surga firdaus amin ya Allah. Al ala anu luhur bijiwari rabbil alamin kana natanggaan sareng pangeran anu ngurus sakabeh alam. Oh berarti lamun tos di surga firdaus mah natangga sareng Allah.
natangga sareng Allah. Kumaha lamun natanggan dalam dunia? Natangga sareng Rabbul Alamin di alam dunya nyaeta isar guru ya. Mana nyaksi ieu soca ku Allah diurus. Jadi berarti tandana hiji salik, si salik hatena natangga ka Gusti Allah, hate ngarasa eta si salik teh diurus ku Allah. Eta disebutna bijiwari Robbil Alamin, natangga. Berarti aya dina makom rububiyahnya. Berarti hate aya di hadrot rububiyah, hadrot pangurus. Artinya ketika soca ningali sesuatu ngarasa ieu hate teh soca diurus ku Allah sehingga ieu soca ningali sesuatu. Ingat ya panangan bisa nyabak Allah anu ngurusna sehingga ya panangan bisa capat cipi. Ingat ka Allah anu ngurus ningali sampean urang. Oh berarti sampean urang jadi bisa ngalangkah tandana ieu sampean urang teh diurus ku Gusti Allah. Dengan secara tidak langsung eta teh hate aya di hadrat rububiyah eta teh. Hate orang di hadrat pangurus Allah rububiyah itu. Ta boga tekad sareng keyakinan anu kuat tapi nya ieu nya kuat tapi nya artina biasana masalikin masuk kadang henteu 100% pan ieu teh di nanti dinisbatkeun ieu teh kedah 100% jadi teu aya teu aya ragu sedikit pun kitu nya. Jadi 80% misalkan ka Allah, aya keneh 10% ka makhluk. Saur Allah ku anjeun ieu moal matak ditarima ku Gusti Allah. Keyakinan 80% teh tetep masih kan aya sakna. Jadi ieu diperlukeun tekad anu kuat. Yen anu ngurus teh pasti anu nyaksi kanu diurusna. Ya, berarti di mana-mana orang ngaragap sesuatu, ieu hate nyaksi, ieu Allah nuju ngurus pandangan orang sehingga pandangan orang tiasa ngaragap. Terus hate terjadi kuat keyakinan di mana-mana aya pangurusna, aya perkara anu diurus berarti eta teh moal patebih kanu ngurusna. Tuh. Ya. Nyaksi eta teh kanu diurusna, tadi mana rasa di mana-mana ieu rasa nyaksi ka Allah anu ngurusna ta eta teh disebatna bijiwari Robbil Alamin, natangga jeung Robbul Alamin. Ma'an nabina sallallahu alaihi wasallam sarta nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ajengkeun kapayunan mudah-mudahan orang masih kena dipaparinan kesempatan ku Gusti Allah dina tiasa ngaos deui engkeun dina wengi Jumat Payun ngaos kitab Jamil Mughni atuh mudah-mudahan ieu urang sadayana dina perkara ieu dina perkara kailmuan kamaripatan mudah-mudahan urang kenging daukiah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakedapnya urang etakeun Rajab heula ieu pada eta Rajab lah sekedapnya. Jadi itu sasi Rajabnya. Jadi upami teu ngabuka sasi Rajab da orang berarti kan supados paham oge kin bade nyaleser karena hikmah-hikmah dina Isra Mi'raj. Sekedap insyaallah sekedap palingan 5 menit apa 10 menit gitu. Jadi bulan Rajab teh salah sawios bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Tah ku Allah teh bulan Rajab teh dimuliakeun. Nah, cenah bulan nu sajen teh dimuliakeun, maksudna teh sadayana bulan dimuliakeun ngan memang ieu bulan anu ieu anu dispesialkeun ku Gusti Allah. Naon sababna spesial? Sabab dina bulan Rajab teh disebutna asyhuru hurum.
Jadi bulan anu haram. Aya 4 bulan anu haram. Mana 4 bulan? Hiji Zulhijjah, Zulqaidah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Eta 4 bulan eta disebutna bulan haram. Maksudna teh bulan haram teh kumaha? Ye. Disebut bulan kunaon ye Rajab spesial karena Rajab misah tina 3 bulan eta. Anu 3 bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram eta empan ngaderetnya. Tapi Rajab memisah. Saya kira. Tinggal coba kalender Islam, tapi kalender Islam tingali. Rajab memisah tamatakan Rajab teh spesial. Tamatakan Rajab disebat oge, disebat rokna teh rahmat. Jimna teh jud awal tina kalimah jawadun. Berarti lomana bageurna Allah. Naon bana birrun, berarti rahmat jud birrun. Rahmat jud Allah kali itu. Berarti birrun kabagusan. Berarti dina sasih Rajab teh eta teh sasih pinuh kalomanana Gusti Allah. Matakan dinisbatkeun bulan Rajab teh bulan saahna doa sadayana doa dikabul. Terus deui bulan anu di mana hiji jalma tobat dina bulan Rajab ieu bakalan dihampura. Sagede naon bae eta teh dosana. Terus di mana-mana aya kataatan dina bulan Rajab eta ditaikeun 10 kali lipat nilaina kataatan. Sabalikna lamun maksiat dina bulan Rajab eta ditaikeun 10 kali lipat siksana. Jadi kitanya bulan Rajab. Matakan bulan Rajab mah disebut bulan tobat. Matakan seurkeun istighfar dina bulan Rajab. Kieu istighfar nama istighfar anu paling utamana dina bulan Rajab berarti istighfar sayyidul istighfar. Rajana istighfar anu kurang bada eta geuning bada tadi tawasulan ta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ala ahdika wa ana tuai tadi eta nya kitu we nya pagpilih painah la yaghfiru dzunuba illa anta tah dina waktu mana teh istighfar dina sabadana tepan subuh soalna dianjurkeunana berarti istighfar pagi sarang istighfar sore berarti ba'da salat subuh eta sayyidul istighfar baca 3 kali teras deui ba'da tepan asar eta istighfar sayyidul istighfar baca 3 kali carana kieu lantaran orang arek katanya lantaran orang kan orang arek tobat punya istighfar jadi sekarang teh kita posisinya kieu upami tos wiridannya orang tos wiridan jadi kita dah posisi kieu teras ieu badan doyong ka payun tek Allahumma anta rabbi tapi sing musuh jadi mah syaratna tahaluk ngarumasakeun urang teh basa akukeun we pokona akukeun urang teh jadi kita dah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru musimna pikeun ka pecah hati orang di mana biasa lamun pecah ya hati ngaranna berarti sakeras apapun ya hati pasti lamun pecah seperti kos batu ngaluarkeun cai seperti sumur geuningan sumur mau cadas sekali macan ayahnya can aya di hana pun batu pecah atau batu keluar cai
artinya biasa sok ngeburubut dah urang teh ngeburubut nyempikeun di panon gitu. Ya tanya berarti badan tepan subuh sareng bada asar. Upami tacan apa udah ayeuna mah tinggal di Google eta na dina kalimahna teras dini tinggal eta nanya tinggal terjemahna supados makna urang paham anu dibaca. Etanya istighfarna eta kitu. Anu dianjurkeun rajana istighfar sayyidul. Kunaon sih kunaon sih anu diangus rajana istighfar? Karena memang mangpang mumpung dina sasih Rajab teh memang nuju saur Allah teh mah dina Al-Qur'an disebut irji ilayya. Hayu balik kaula balik. Irji ilayya balik ke kaula. Tadina sasih Rajab. Matakan disebut sasih Rajab teh sasih tobat. Sasih tobat. Terus dianjurkan oge berarti doa Rajab. Doa bulan Rajab berarti anu tadi dia eta geuning Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadhana wa hasil maqasidana. Dan Gusti paparin keberkahan di bulan Rajab jeung bulan Sa'ban. Terus dugikeun ieu diri abdi ka sasih Ramadan. Terus mugia salira Gusti maparinan hasil pamaksadan anu dipimaksad ku diri abdi. Tah eta sunnahna dina keur aminnya ba'da salat fardu tilu wangsulan. Allahumma barik lana fi Rajab. Kitunya. Tah eta amal-amalanana ta perkawis puasa ye. Ya khusus pikeun urangnya, Punten ieu mah khusus pikeun urang. Janten teu nganisbatkeun kana puasa Ramadan misalkan puasa Rajab biasa aja gitunya, tapi memang kan sahih hadisna luar biasa. Ngan seseueurna, tapi punten seseueurna dina ngalaksanakeun, tapi teu sadayana. Bilih eta teu sadayana tapi nya seseueurna anu ngalaksanakeun. Iya pelajaran tauhid soalnya dina Rajab masuk ya kahayang gitu pan disunahkeun puasa ti hiji dugikeun ka 10 dinten nya tah urang mah pandawam setiap sasi 8 hari nya urang mah 8 hari anu ngalaksanakeun anu teu acan insyaallah ngalaksanakeun. Tah berarti lamun misalkan soalna upami abdi ngajelaskeun puasa ti kaping hiji dugikeun ka kaping 10 soalna di dinya dijelaskeun padilah sareng ganjaran. Matakan aya dina ilmu tauhid dipahing kacida ningal kana padilah, dipahing kacida ningal kana ganjaran. Naon sababna? Sabab eta mah tos urusan makbul heula karak makjur. Pan urang teh kudu wusul heula, sarangan syarat wusul dina ibadah berarti ikhlas. Ya, supaya ngajadikeun makbul ditampi ka karak makjur. Biasana dina amal-amalan lamun ningali padilah, ningali ganjaranana, hate tertuju kana padilahna sehingga eta salatna jadi getol atanapi puasana getol. Oh berarti pan syaratna ditampi teh dina tauhid tapi nya syaratna ditampi ieu amal-amalan teh ikhlas. Ikhlasna tapi ikhlas dina bab-bagan ilmu tauhid. Al-in kita Muhammadun nahu pegat sakabeh perkara tujuanna teh ngan hoyong ka Allahu hungkul. Kitu matakan ku abi moal dijelaskeun ieu mah. Naon sababna da urang nuju lah Senin Kemis teh nuju digarap. Jadi berarti kan sing emot perkara kataatan dawam teras-terasan istiqomah ta eta anu ngajantenkeun kaistimewaan. Matakan mayeng istimror terus-terusan ta eta teh karomah disebutna nyan istiqomah. Katanya berarti puasa entos teras di doa Rajab teras di istighfar sayyidul istighfar gitu. Sasi tobat eta teh luar biasa. Jadi kan dina Rajab teh kunaon istimewa karena seueur ieu teh aya 8 kajadian dina bulan Rajab.
hiji atuh kajantenan Isra Mi'raj kitunya di Isra sareng di Mi'raj dina Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangkin mulai minggu payun urang bahas Isra nya, urang selip-selipkeun welanya. Urang bahas Isra sakedik-sakedik dugikeun dugikeun ka bade puasa misalkan. Soalna salasna abdi teh hoyong ngegarap menyempurnakeun satacana puasa Ramadan kedah dibekalan heula ilmu puasana gitunya supaya sampurna gitu. Tamatakan mudah-mudahan dina sasasi ieu abi tiasa ngajelaskeun perkara Isra sareng Mi'raj da urang kan kumaha hikmahna Isra Mi'rajna tah misalkan kin dina sasi Sa'ban urang ngajelaskeun puasana nya puasa Ramadan ilmu puasa Ramadan gitu. Tah kajadian Isra Mi'raj mungkin insyaallah eta mungkin dibabarkeun. Anu kadua awal diparentah salat eta teh dina sasi Rajab. Anu katilu perubahan arah kiblat nya anu asalna ka Baitul Maqdis atuh dirobah ka janten ka Masjidil Haram nya ka Mekah ka Baitullah. Eta teh diuji keimanan Islaman teh kitu. Terus nu kaopat hijrah Kangjeng Rasul ka Habasyah. Jadi ternyata di sasi Rajabnya sasi anu prihatina luar biasa sing emut matakan aya amul hazan teh matakan tandana hiji jalma ek ditaekeun ku Gusti Allah ya ek ditaekeun ku Gusti Allah da ieu dina sasi Rajab teh sasi-sasina naik salaresna mah sasi-sasina naik matakan aya kutuki sautak-sautik mah ulah hati ulah ditinggalikeun lah yakin terus urang mah jalankeun pokona mah sesuai anu kurang di alam ilmu na gitu. Jadi Kangjeng Nabi kapungkur atuh dibaledogan ku Kangjeng ku warga-warga Mekah. Teu ditarima naon disebut sesat ilmu Kangjeng Nabi. Tong boroning batur atuh Abu Jahal, Abu Lahab oge kan bawa merangan luar biasa ka Kangjeng Rasul. Tah terjadi hijrah dina sasi Rajab. Terus dina sasi Rajab lahir saha Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Terus di kemenangan umat Islam dina peperangan dina perang Salim, perang Tabuk, perang bangsa Romawi, itu teh dina terjadi karena sasi Rajab. Terus pembebasan Baitul Maqdis, nah tanggal 27 Rajab, satos di Yahudi bangsa Yahudi menguasai 88 tahun. Jadi eta teh babad dah. Mudah-mudahan aya naoge nya Baitul Maqdis mudah-mudahan dikuasai ku orang-orang Islamnya. Terus di dina sasi Rajab teh Sayyidah Ibu Siti Aminah mulai ngandung. Mulai nanti ngandung dina sasi Rajab. Sehingga dilahirkan mungkin kaditu dina Rabiul Awal. Ngandungna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya bulan Rajab teh naon disebut bulan haram karena diharamkeun dina sasi Rajab peperangan. Diharamkeun dina sasi Rajab pacogregan, pasea. Jadi matakan baheula mah di Mekah lamun aya permusuhan antara kelompok sahe Rajab eureun heula gencatan senjata. Nah, jadi dina sasi Rajab teh diharamkeun pertikaian, diharamkeun peperangan, diharamkeun pacogregan. Teman-teman diharamkeun teh bulan haram teh kitu dimaksudna teh. Tanya terus deui jadi disebutna teh asyhurul hurum teh maksudna teh bulan haram teh lain haram bulanan gitunya. Haram pikeun sapertos kos nan haramain Mekah sareng Madinah eta teh tapi kapungkur eta mah maksudna diharam diinjek ku luar orang Islam. Ayeuna pan? Ayeuna namanya nama si Ronaldo di aya namanya tanda akhir zaman sebenarnya mah eta teh tanda akhir zaman berarti kumaha cak kitu gitu berarti tadinya istighfar natos berarti zikirna subhanallah
subhanallahil hayyul qayyum, subhanallahil hayyul qayyum. Eta ti kaping hiji dugikeun ka kaping 10 100 wangsulan. Subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad. Eta ti kaping 11 dugikeun ka kaping 20. Terus subhanallahi raufur rahim ti kaping 21 dugikeun ka kaping 30. Eta tah zikirna 100 wangsulan. Eta berarti sabada netepan fardu. Eta mah disesuaikeun we lamun sibuk mah tuh. Cekap ku doa Rajab sareng istighfar subuh we. Ya. Terus di istighfar subuh sareng asar. Terus di tingkatkeun sedekah karena memang dina sasi Rajab sedekah ngajantenkeun pamukana dina manah sainga tiasa sapar, tiasa leumpang taroki sareng sulukna. Ya. Tah panginten sakitu dina sasi Rajab. Sasi Rajab teh sasi istimewa. Mudah-mudahan dina sasi Rajab ieu dina tahun ieu urang kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala hamada. Shalli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Shalli wa sallim daiman ala hamada. Shalli wa sallim daiman ala hamada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cucuban tina pancabaya